ulah pipilueun ulah urang mah mun hayang salamat sakumaha dawuhan eyang baheula. Eyang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu kantos dadawuh dicatat ku pala putrana turun tumurun dicatat. Catatanana terakhir teh aya di Mama Tahir. Mama Tahir Mahmud. Catatana teh ya putra ama Khalifah Mahmud. Nah dina catatan eta teh di antawisna saur eyang dalem ke di akhir rek aya ribut gede. Sanu hayang salamet anak incu Mahmud kudu balik ka Mahmud. Dawuhan Ama Cibaduyut baheula disebut balik ka Mahmud teh nya balik ka Mahmud sehingga urang Mahmud sing boga we tanah. Nah ceuk paribasana sajengkal keurang ke balik di mana aya ribut gede. Ya. Numutkeun mama eyang Cibabat kapun bapa ka apa ari balik ka Mahmud teh balik kana cecekelan eyang. Naon cenah cecekelan eyang teh? Najan cicing di mana bae salamet we. Cecekelan eyang mah ngaji. Ya. Naon cenah? Ngaji hukum, ngaji we ngaji sing getol ngaji nya jeung ulama jeung guru sing getol ngaji tuluy getol amal. Ya. Fokus karena diri sorangan. Tadi cecekelan karuhun ya. Ya, ngawangun akhlak mulia. Tuh, ngawangun zikir dina ati. Ngawangun amal soleh. Ya, dina lahir batin. Ngawangun kalimah thayyibah dina lisan. Tadi cecekelan karuhun ya. Naon deui cenah cecekelan karuhun teh mun hayang salamet eta nyaeta tong pipilueun kana urusan partai. Tong pipilueun kana urusan politik. Tong. Urang mah fokus we. Tong pipilueun ya. Kiruh euy urusan politik mah. Kiruh. Geus ayeuna mah hirup mah kitu. Getol ngaji, getol ibadah, getol wiridan, getol ngadoa nya. Dengekeun tah. Geus kitu naon deui? Ya, geus kitu sok getol usaha neangan rezeki anu halal. Geus kitu sok we getol barang bere. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Kitu. Ngabantu perjuangan ulama, para ustad, bantu kurang. Ya, nyeun masjid gitu. Tuh, ngurus masjid gitu. Ngabantu nyeunan pasantren, ngurus pasantren, ngabantu santri-santri nu teu marampu. Tina usaha teh kitu. Tina usaha teh kitu gawe teh. Nepi ka pae. Cekel pageuh eta. Urusan politik tong pipilueun. Tong ngadiriweuh. Urusan organisasi ge entong. Saur ama eyang rende baheula ka apa? Wasiatna teh euy engke di akhir rek loba partai, rek loba organisasi. Ya. Anu ngaku Islam. Sarama rene baheula ke zaman Belanda dadawuhna ge zaman baheula ka apa? Apa gitu naros nah tong ngiring mama apa eta teh Islam ya saur mama eyang rende bener mimitina kaditu nama bareuki duit bener mimitina kaditu nama bareuki duit geus bareuki duit mah dari ya dorderdar perebut jabatan, parebut job geus gitu mah gitu kan. Tah. Ya, da salamet ka surga mah teu make organisasi, teu make partai gitu naon. Ya.
Bisi boga pikiran syarat asup ka surga kudu asup partai. Syarat asup ka surga kudu asup organisasi. Ceuk saha sia. Ceuk saha eta kan. Tak kitu. Ya. Geus ayeuna mah sing rajin ngaraji sararea ka ulama anu bener-bener ya ulama. Ya. Anu bener-bener ngajak urang ka pangeran, ka rasulnya, ka akhirat. Tuh, ngadidik keimanan, keyakinan, akhlak mulia, amal soleh gitu. Tuh. Rajin amal gitu. Fokus. Kartos itu. Terus rajin naon deui cenah? Hah? Rajin wiridan, rajin maca sholawat, rajin maca Quran, gitu. Nu mampu dakwah, rajin dakwah, gitu gitu. Ya, di mana nu ngajak kana partai, tong milu. Di mana nu ngajak kana organisasi, tong milu. Kajen teuing ngaku Islam, entong milu, keun bae da teu jadi syarat asup ka surga kudu eta. Tong milu, singitkeun dohan amarene dadawuh kieu di ujugna teh ke euy di mana geus sumping partai Imam Mahdi ilaing milu. Di mana geus sumping partai saha? Imam Mahdi gitu, eta mah da dijamin ku Rasul. Di zaman Rasulna kene getos didawuhkeun eta mah. Ya. Ai partai Imam Mahdi mah bersih ge mah teu bareki duit. Tayang jabatan, bener-bener merjuangkeun agama we.